si Sadut ngomongnya jadi beda. Asalna geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iu, kuilang. Yuk. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad atay official di mana we ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa petepang deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyaeta dina acara pagelaran dongeng Sunda Jejer Carita Si Getih. Ieu Si Getih mangrupakeun dongeng enggal karangan Rudiansah ti Palihan Garut. Atuh sateu acan majeng kana ieu dongeng sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogor sareng semangat ka si Mamang anu nyandak ieu dongengna. Ngarah teu nyangkolong ti kana waktos sumangga urang lajengkeun ieu garapan dongeng urang sadayana Si Getih bagian kahiji. Tumpak tungtung des. Mimiti carita urang caritakeun di hiji karajaan. Eta karajaan teh sakitu luar biasa gedena. Sedengkeun di jero kadaton katempo aya hiji raja anu keur cumarita. Pokna teh kieu, Algojo gancang bawa eta babandan jeung tawanan teh ka jero tahanan, berok tadi jero tahanan. Tuluy siksa sing saparah-parahna sarta kade bisi aya anu nulungan atawa aya anu khianat jeung anu mere nyatu ka eta tawanan. Lamun aya naon gancang laporan bebeja ka dewek. Kumaha kadengi ngarti Algojo? Ceuk jalma anu keur diuk dina kursi khusus. Atuh Algojo gancang ngajawab bari cong manehanana nyembah ka jalma anu keur diuk dina kursi anu pangluhurna. Ujuk sumangga Raden, pokna bari manehanana gancang ngaleos bari jeung ngahimpit ngagiringkeun eta babandang atawa tawanan dibawa ka jero pangberokan tempat tahanan jeung siksaan. Sanggeus nepi ka tempat pangberokan, pok si Algojo cumarita ditujukeun ka eta tawanan. Tah, ayeuna mah ilaing cicing ngajedog di patempatan deuleu. Bongan saha Andika ngadon ngotot ngalawan kana wewenang ti karajaan. Tong ngarepkeun hayang bisa kabur atawa lolos ti patempatan deuleu. Sabab di patempatan teh geus dijagaan ku para punggawa, para prajurit, oge tuluy diawasi ku Kipatih jeung raksakeun nalika Andika lamun ngamaksud hayang kabur, hukuman jeung siksaan anu baris tumiba ka Andika ti Raja Kula bakal leuwih parah deuleu. Rasakeun sia. Kitu caritan si Algojo. Atuh eta tawanan nembalan. Dasar licik, dasar picik kalakuan Raja Andika. Eta si Algojo ngadenge caritaan tawanan seperti kitu manehana langsung nyeak beureum. Kumaha? Sakali deui Andika ngomong naon bieu? Ari sia boga ceuli teh teu dipake denge. Dia dengekeun ku Andika Algojo lamun teu jelas mah. Raja anjeun licik jeung picik, tukang nindas rahayat leutik jeung rahayat anu teu walakaya deuleu. Sangeunah-ngeunahna nyiksa rahayat anu teu berdosa. Atuh eta si Algojo ngadengi ucapan tahanan seperti kitu, manehanana geus teu bisa ngabendung amarahna. Kurang ajar sia, rasakeun sia ieu. Hiak siuk jubrot. Eta si Algojo nonjokeun peureupna anu buleud tur badag. Duh, kena pisan kana sirahna eta tawanan. Algojo terus nafsu ka eta babandan, ka eta tawanan anu mana eta tawanan teh nyaeta hiji jajaka ngora katelahna Kartiwa. Kartiwa
menang tenggelan ti algojo anu sakitu tarikna atuh kulahek sirahna bari baloboran ku getih ngulahek sarta tuluy teu inget di bumi alam kapiuhan lantaran haben jeung haben disiksa ku eta algojo ti tadina keneh. Para mitra sadayana tangtos para mitra tumaros saha jeung aya naon sabenerna pangna Kartiwa dihukum ku pihak kerajaan seperti kitu. Maka anu jelas kieu jujutana teh Kartiwa teh mangrupakeun hiji jajaka sakti mandraguna luhung ku ilmu panembu jembar ku pangabisa manehanana estu didama-dama dijago-jago jeung dipahlawankeun ku rahayat loba sabab Kartiwa tukang tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Manehanana teh hiji satria anu wani pikeun yang hareupan naon wae nalika nguruskeun hiji persoalan. Ngan harita mah Kartiwa teh keur ninggang di apes sabab bari dilicikan ku pihak kerajaan anu deleka jeung anu sok nyiksa rahayatna manehanana diperdaya nepi ka beunang ditewak dicangkalak ku pihak kerajaan. Ayeuna urang caritakeun di jero kadaton. Sedangkeun di rohangan kadaton katempo Raja Tumariswana harita teh keur ngilikan hiji bedog pusaka. Para mitra sadayana kudu terang yen kerajaan Tumariswana dipimpin ku hiji raja anu ngaran aslina nyaeta Prabu Purnawijaya Yuda gitu. Ngan angger we disebutna teh Raja Tumariswana da kitu nya. Eta Raja Tumariswana harita teh keur ngilikan hiji bedog pusaka anu mana eta bedog teh panjangna 5 meter bari seseukeutna katempo ngagurilap herang warna bodas. Dina waktu eta bedog dipesat ku Raja Tumariswana langsung kaambung meleber seungit kembang melati. Pok Raja Tumariswana ngagerentes dina jero hatena, bedog sakti tetela. Pantes we dijulukan si getih oge. Memang ieu bedog teh lain bedog sabedog-bedogna, lain bedog sambarangan, lain bedog samanea. Ceuk eta raja bari anteng manehanana ngilik-ngilik jeung ngabulak-balik eta bedog. Nalika keur kitu pok kadengi aya anu cumarita. Mani anteng nakeranan Kakang. Bedog saha jeung bedog di mana eta teh Kakang? Sing horeng si mana horeng eta anu cumarita teh nyaeta Permaisuri anu ngaranna nyaeta Nyimas Angrum. Pok si raja cumarita ngajawab kana pertanyaan Permaisurina. Ieu teh bedog si getih Nyimas anu meunang ngarampas tina leungeunna si Kartiwa tea. Jawab Raja Tumariswana bari jeung neuteup antep pisan ka pamajikanana nyaeta ka Nyimas Angrum. Muhun atuh Kakang, kahade eta bedog teh bilih janten mamala, janten masalah kangge urang sadayana Kakang. Cing ati-ati eta bedog teh bangun ngandung tuah kasakten geuningan Kakang. Karuh eta Nyimas. Kakang mah penasaran ieu teh, hayang nyoba keampuhan kasaktian ieu bedog Nyimas. Nyimas Angrum ngagebeg ngadengi salakina hayang nguji kana kasaktian tuah kasakten eta bedog. Terus cumarita, "Teras kumaha cara ngujina Kakang?" Nya carana mah ieu seseukeut bedog ku akang rek dipake ngadek kana leungeun akang anu belah kenca Nyimas. Ih ari akang yang ngadepi cilakaeun teh kenging akang bisi cilaka. Hus cicing Nyimas. Ayeuna mah Nyimas ulah seueur cumarios tingalikeun we kumaha ketak kalakuan Kakang. Ayeuna Kakang rek nguji kasaktian ieu bedog tong hariwang. Pokna Raja Tumariswana teu antaparah deui eta Raja Tumariswana hiu siu crek crek crek. Eta bedog si getih teh tuluy dikadek-kadekeun ku Raja Tumariswana kana leungeun anu belah kencana. Ternyata tetela leungeun Raja Tumariswana mungguh teu cecel teu bocel. Henteu lecet seutik-eutik acan kulit eta Raja Tumariswana teh saking weduk jeung kuat-kuatna kulitna Raja Tumariswana.
lain bedog anu teu ampuh, tapi kulit Raja Tumariswana anu sakitu saktina jeung liatna. Sakur anu nempokeun kana eta kayaan di jero kadaton, komo permaisuri Dewi Anggrung harita nepi ka meuremkeun panona bakating ku soak sieun jeung sieun salakina nyaeta Raja Tumariswana bocel kulitna kasabet ku eta bedog si getih. Raja Tumariswana nyerengeh seuri pok Cumarita. Kumaha Mamang Lengser, kumaha Kipati, oge panasehat sarta prajurit-prajurit kula anu aya di patempatan, khususna pikeun nyimas bojo kakang anu gelis. Kasaksian ayeuna mah apanan ieu bedog si getih teh taya pangaruhna teu bisa nembus kana kulit saktina si kakang, bener teu? Tuluy Lengser nembalan. Sumuhun Raden, hebat pisan saliramah Raden. Teu tiasa teurak jeung katembus ku eta bedog si getih. Sumuhun Raden, Mamang Pati oge ngaros bingah arma tasuta, bingah ka giri-giri anu teu aya wates wangeunna, wirehing Raden tiasa ngawasa keampuhan eta bedog. Tempas Pati Sanggaseta bari rengkuh hormat kalawan ajri. Permaisuri Sekar Ningrum ngan ukur imut ngagalinyu. Reueus beh dituna mah manehanana nempo raja sekaligus salakina boga kasaktian luar biasa henteu katembus ku bedog pusaka si getih. Urang tinggalkeun heula kayaan di kerajaan Tumariswana. Ayeuna urang kocapkeun kayaan di luar kota raja. Caritakeun di hiji pilemburan anu kabeneran teh aya hiji warung sangu, tempat istirahat jeung tempat eureuna jalma-jalma anu lunta pas ngaliwat ka eta pilemburan. Di eta warung geus loba anu ngadonda lahar jeung reureuh, teu awewe teu lalaki caricing di eta warung. Ujug-ujug aya dua jalma anu datang ka eta warung pok Cumarita. Wah, aya widadari turun ti kahyangan sadut euy. Ceuk hiji sora jalma ti lawang warung bareng datang duaan bari nyaloren bedog anu paranjarang nyolegreng dina cangkengna masing-masing. Wah, mana Kang euy? Jalma anu disebut Sadut Culang Cileung ningalian awewe anu dimaksud ku baturna. Itu tuh anu keur diuk di juru warung. Baturna si Sadut nuduhkeun nunjuk ka awewe anu keur diuk di sisi eta warung. Si Sadut nyerengeh seuri bari unggek. Aduh, karak sidik ieu mah Kang euy. Hayu Akang, urang heureuyan sugan we daekeun ka urang. Urang kan geus lila yeuh. Can pernah naik jenceng pernah pamanasan deui Kang. Hayu we sugan ngabucia ieu Kang. Hayu Akang. Hayu sanu nyaho manehanana bakal daekeun ka urang euy. Antuk nama si Sadut jeung baturna nyampeurkeun ka meja anu dipake diuk ku eta wanoja. Duanana tuluy saleuri laju laleumpang ngadeuketan ka hiji wanoja anu kumaranehanana diomongkeun dieu. Sanggeus deukeut jarakna jeung eta wanoja, baturna si Sadut gancang miheulan Cumarita. Nyai, saha kakasih teh jeung ti mana kawit teh? Pasihan terang atuh Akang duaan, pokna bari gumasep. Tapi si wanoja anu diajak ngomong nama atra hare-hare we henteu nembalan atawa malire kana eta kaayaan. Malah togoy we harita teh barang dahar leguk teh nginum ngadahar lalawu teu ngaliuk-liuk acan ka eta dua jalma. Atuh puguh we si Sadut katut baturna teh jadi kasinggungan hatena. Tuluy muncereng ka eta si wanoja anu memang dina cara make pakeana oge nandakeun eta wanoja teh lain wanoja biasa. Pok kadengi si Sadut Cumarita, kurang ajar. Wanita nembalan karena pananya dewek teu bisa ngomong jeung torek si laing teh ha. Nya meureun Kang sigana mah eta jalma teh teu bisa ngomong
jeung bonge asa lebar gelis-gelis pikun jeung bonge Kang euy. Nalika ngomong kitu hup siuk sup si Sadut jol balabab belebeb ngomong nate sabab waktu manehna calangap seuri jol aya nu asup kana jero bahamna sing horeng si mana horeng anu asup kana jero bahamna teh nyaeta cau kulutuk pamirsa kabayangnya cau kulutuk asup kana baham bari teuas kan. Batur nasi Sadut kerung turuy ngaleret deui ka eta si Wanoja lantaran curiga. Pok cumarita kurang ajar dikumahakeun si aya dulur dewek. Ceuk batur nasi Sadut bari serepet manehanana langsung mesat bedogna anu panjang ngagurilap seukeut tandaning eta bedog teh sering diasahna. Tapi si Wanoja anger we harita teh ngan ukur gideg saeutik. Batur nasi Sadut beuki nafsu gajeleng manehanana luncat narajang nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Ngarah sabetan bedogna kana beheung si Wanoja. Tapi si Wanoja senajan bari luka manehna jiga geus apaleun beheungna kancam bahaya. Sakilat manehna ngelokeun sirahna hiak siuk hilang terus. Barang jeung ngeplosna sabetan bedog batur nasi Sadut hiak siuk des. Aduh. Batur nasi Sadut awakna jol ngajengkang bari ngegero nahan ka nyeri. Awakna ninggang kana meja anu sakitu badagna nepi ka muradul pejet paburantakan. Bari bedogna langsung lesot tina cepenganana. Untungna teh deui di eta warung teh geus lowong taya sasaha. Sabab nalika aya si Sadut jeung baturna arasup ka eta jero warung kabeh jalema paburisat langsung barirat lalumpatan keluar bangun anu sarieun ku eta dua jalema. Malahan anu boga warungna oge harita teh tuluy kalabur keluar lantaran soak sieun cilaka sabab kabeh pada apal si Sadut jeung baturna teh mangrupakeun jawara jago eta pilemburan. Caritakeun si Sadut ningali babaturana ngajengkang ka tukang manehanana langsung ngaburakeun cau ka handap cuy serebet. Si Sadut mesat kana bedogna pok cumarita muncereng ka eta si Wanoja. Kurang jajar adika sah si laing sabenerna boga nyawa sabaraha hiji ari da adika bet wani pamer pangarti di patempatan deuleu. Kuring mah keureuh ieu teh Kang teu pamerna naon di patempatan ari akang duaan naonan atuh maksudna bet ngaganggu ka batur di ieu warung anu keur istirahat. Tuh tingali geura ku akang anu sejenna mah malah kalabur sarieun ku akang duaan teh. Tembal eta si Wanoja tur dina sikepna anu masih keneh tetep tenang. Kadenge si Sadut nembalan nyatang tuwe sarieun matu sabab marehna mah arapaleun ka dewek duaan. Yen dewek duaan teh jagona dieu pilemburan. Jawab si Sadut bari nepak dada. Si Wanoja nyerengeh seuri laju ngomong deui, "Ah, pira kowe ngaku jago di lembur tapi teu bisa ngulangkeun bedog-bedog acan geuningan. Kaos batu akang tuh sangara teh deui Kang. Karek diketik pigelangan leungeunna wae ninggeus tijolongjong tijengkang." Eta si Sadut ngadenge omongan si Wanoja mun lemes kitu manehanana ngadon kabawakeun lemes. Eta neng ngaranna teh si Sobri nyai. Kapilan cek akang eta teh neng. Naon kitu nyai? Bogoh kala cek akang nyai. Si Sadut bet ngadon lempeng we harita teh ngobrol jeung eta si Wanoja. Tacan katingali wani narajang komo nepi ka nyiksa ka si Wanoja mah. Si Sobri anu karak bisa hudang deui teh manehanana bari nyokot bedogna terus muncereng ka si Sadut. Ari sia Sadut kunaon? Bet ngadon ngajak ngobrol ka eta jalema. Lain geura tarajang ku sia sabetkeun ta bedog teh koplok. Si Sadut nembalan, heuh Kang poho hampura Kang. Si Sadut ngomongna jadi beda, asalna geus lemes ayeuna mah ngomongna jadi kasar deui. Hei, Andika Bikang,
rasakeun ieu sia. Hiya, syut. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyebetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Hiu, kuila. Hiu. Gerakan si Sadut nalika nyebetkeun bedogna memang lumayan cepet. Lir jadi sabaraha hiji eta bedog deh ngarah kana badana eta si Wanoja. Tapi si Wanoja memang lain jalma jore-jore. Nyage pangawakan awewe ngan sakilat ngagilekeun awakna ka katuhu bari tetep diuk. Sat gep. Seseukeut bedog si Sadut langsung dicapit ku dua ramona eta si Wanoja. Beunang eta tungtung bedog deh tuluy dipiteskeun. Preto. Eta bedog anu sakitu gede jeung seukeutna dipiteskeun potong pada harita keneh. Jadi dua bagian eta bedog deh. Si Sadut ningali eta kayan jadi kaget. Si Sobri ningali eta kayan teu cicingeun deui. Manehanana terus maju narajang deui ka eta si Wanoja. Nyabetkeun bedogna kana beheungna eta si Wanoja. Sabetan bedog baturna si Sadut alias si Sobri ngarah kana beheungna si Wanoja. Leuwih cepat tibatan tadi gerakanana. Tapi da memang pangartina si Wanoja teh lain bantrak-bantrakeun. Lain pitaningeun si Sobri katu si Sadut anu tuluy ngepung. Make bedogna anu karit tinggal sapotong teh. Harita dibubat babit ku si Sadut. Hiu, curelak, jeung pros, hiu, pros. Eta Wanoja jirimna jojorelatan linghasna keranan. Satuluyna masing-masing bedog hiji oge aya anu bisa keuna kana sasaran. Pugu rancingeusna keranan. Anu nyingkahanana oge dina cara males narajang ku kanu jadi lawana. Curelak, jeleng. Badana si Wanoja katempo luncat ka luhur bari suku katuhuna meta najong kana carehamna si Sadut. Yak. Si Sadut langsung nangkarak bengkang dina tehel warung bari bedogna langsung ngaceleng rada jauh ngagero bari ngagero nahan kanyeri. Tegung silila si Sobri kadenge deui harita ngagero tarik jeung ngarasakeun kanyeri lantaran takakna dijekuk ku si Wanoja. Puguh bet asa potong karasana ku si Sobri harita. Sat jeleg plak celeng. Bedog si Sobri oge harita sarua ngaceleng jauhna keranan sarta badana terus nolonjong ka hareup kabawa ku tanagana sorangan. Oh kadenge si Sadut jeung si Sobri pada ngalobrol. Edan. Kelo Kang euy. Kamampuan ieu Wanoja luar biasa Kang. Hayu euy, cuang kabur we Sadut euy. Ceuk si Sobri langsung ngajakan kabur ka si Sadut. Atuh si Sadut krenyeng gancang cengkat tina ngagolerna. Berketek lumpat nunturkeun si Sobri anu geus pangheulana kabur lumpat ninggalkeun eta patempatan. Barang jeung kalaburna eta dua jalma anu boga warung oge katempo daratang deui ka jero eta warung bari langsung nyalampeurkeun ka eta si Wanoja terus tumanya. Syukur atuh Den henteu kunanaon mah ceuk awewe kolot anu boga eta warung. Salakina kadenge nyambung ku caritaan. Sumuhun Nyimas, bapak teh tadi nama hate teh kakatagan we hariwang ku kaayaan Nyimas. Kumaha Nyimas henteu nanaon Nyimas teh. Si Wanoja gancang nembalan bari diselang ku imut anu ngagelenyu. Syukur emak Abah abdi teu kunanaon nanging punten we eta parabot warung aya anu roksak. Kitu jawabna si Wanoja. Oh teu sawios-wios Nyimas, teu sawios-wios. Pira oge barang sakitu anu resakna oge henteu matak rugi ieu ka mana oge. Sareng anu penting nama salira Nyimas jeung emak katu salaki emak ieu di dieu henteu kunanaon. Tur anu jahatna oge parantos kalabur apanan eleh jajaten katitih pangarti ku salira Nyimas. Lain kitu abahna. Ceuk si emak warung bari ngaleret ka salakina.
anu dereret gancang nempas. Ambuna bener pisan gitu. Ngan HP abah teh masih kene salempang ieu teh keketegan. Ku ieu keayaan sabab ieu kajadian teh tangtu bakal aya buntutna. Nya abahna kumaha atunya? Si Mawarung jeung si abahna katingali jadi siga anu bingung, kebek ku rasa karempan. Si Wanoja kadenge ngomong deui nenangkeun hate si emak jeung si abah anu boga warung. Atos emak, abah, teu kedah bingung kitu. Sadayana engkin wae abdi anu tanggal waler. Ku cara abdi terang heula dupi dua jalmi anu tadi teh kagungan guru henteu, emak abah. Duh, sanes gaduh deui nyi Mas. Puguhna ge mate hariwang pisan ku eta hal. Si Sadut sareng si Sobri teh bakal ngadu ka guruna gera pikeun nindak nyaliran nyi Mas. Tur sumpingna deuna teh bakal ka warung emma deui. Sabab ti baheula oge memang kitu eta mah. Satiap panggih jeung jago eleh jajaten pasti bakal ngadu ka guruna. Tur ku guruna bakal tuluy ditindak. Sadayana oge taya nu mampu ngunggulan jeung ngelehkeun guruna mah kitu tah Nyi Mas. Sumuhun Nyi Mas, tak kitu pisan. Nanging ari jenengan Nyi Mas teh saha teh ya ieu teh? Sareng bade angkat ka mana salaresna? Tos mulih ti mana? Punten we abah tumaros. Oh, teu sawios-wios, ma abah. Mangga we bade tumaros mah. Sareng abdi nami abdi teh Sekarwati ma abah. Kawit abdi ti Karangnunggal. Seja ngajug-jug ka Kota Raja tumariswana kitu teh. Kitu tah bah, ma. Dupi ari jenengan emak kali abah saha ieu teh? Wanoh teh kitu ka guru dua jalmi anu tadi. Sekarwati ngadon malik tumanya kasih emak jeung kasih abah warung. Wasta mama anu katelah nyaeta mah cicih Nyi Mas. Sareng ieu salaki emak wastana abah Sujan. Sareng leres pisan Nyi Mas, emak sareng si abah teh memang kenal pisan ka guruna Sobri katu si Sadut teh. Ngan ngaranna teh Ma Cici. Jadi teu bisa kebat nyaritana lantaran kaburu kadenge aya sora anu susumbar di luareun eta warung. Pok kadenge anu susumbar. Kawan oja ngora anu tadi nindak ka dewek gancang gerak keluar euy. Motong cicing wae di jero warung. Ieu dewek si Sadut teh datang pikeun nindakan dika, hayo keluar. Alah ambuna, si Sadut geus datang deui ka dieu. Jeung datangna teh pasti we jeung pasti bakal bareng jeung Ki Rompang anu jadi guruna. Heuh abahna kumaha atuh? Pokna Ma Cici bari awakna tuluy ngaleleper soak. Bari wer-wer teh kieu. Sabab kabeh pada apal guruna si Sadut jeung si Sobri nyaeta Barompang anu telenges kacida dina ngalakukeun tindakanana. Tapi beda jeung Sekarwati. Sekarwati mah anu memang dirina boga bekal pangarti teh. Henteu ieu ngarasa gimir atawa saberha teh. Dirina tetep tenang ku eta kaayaan. Pok cumarita. Tenang emak, abah. Tak kedah gemper kitu. Insyaallah Ki Rompang baris disanghareupan ku abdi manawi mampu kitu oge. Pokna Sekarwati kebek ku percaya diri leber ku wawanen. Sumuhun Nyi Mas, kadewe sing atos-atos. Muhun emak. Pok kadenge deui jalema anu aya di luar warung susumbar deui. Woi, mana cenah anu di dago-dago teh betaya embol-embol wae keluar. Piraku ngadon nyempot mah di jero warung. Jeung anu bogana akur deui. Hayo, siga nu geus apal jeung sieun wae. Dewek datang ka dieu teh lain sesoranganan deuleu, tapi duaan jeung guru dewek anu ngaran Ki Rompang. Ceuk sora si Sadut anu aya di luareun eta warung. Sedengkeun Sekarwati dirina karek katingali leumpang nuju kaluar ti jero warung nama Ici. Nalika Sekarwati kaluar, si Sadut kadenge ngomong deui bari ngareret ka Ki Rompang anu jadi guruna. Tah, ieu jalemana teh Ki Guru anu geus wani nangtang izin jajaten ka guru teh,
Cek si Sadut jika anu ngadukeun guruna Kirompang jeung Sekarwati. Dirina kawas namah geus ngaku geus ngadu kanu jadi guruna, majarkeun teh Sekarwati anu nangtang ijen jajaten ka Kirompang. Sekarwati katempo manehna ukur mesem, terus nyarita ditujukeun ka Ki Sadut. Geus kabiasaan ari jago kotokan mah, lamun eleh jajatan teh sok tuluy ngadu kanu jadi guruna. Bari sok ngarekat carita deui jeung batur Andika anu ngaran Sobri. Kamana henteu milu deui ka dieu Sadut? Kapokeun tawa kitu ku diri kuring. Tak-takna peda dijejak tadi ku kuring nepi ka hampir potong. Nyai, saha ngaran teh? Kula Kirompang, guruna si Sadut. Datang ka dieu pikeun nindak diri Andika. Bungan sorangan atuh bet wani nangtang ijen jajaten ka diri kaula. Ceuk Kirompang anu harita motong obrolan, tur kayan Kirompang teh lain harti lalaki kolot, tapi rada ngorak kene manehna teh. Ngan katelahna we aki teh. Ngaran kuring Sekarwati Kirompang. Jeung kuring ayeuna kacida manghanjakalkeunna pisan Kirompang berdaek kapangaruhan ku caritaan anu jadi murid-murid anu garelo. Ulah ngabalikeun bukti Nyai. Leuwih hade ayeuna mah tarimakeun nasib anu bakal tumiba ka diri Nyai. Nyai bakal ditindak ku guru akang. Pok si Sadut anu nembalan. Kirompang nyerengeh seuri, Sekarwati oge masih keneh kayaan dina tetep tenang sikapna. Tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug waktosna kabujeng Seep Wadia Balad ate official di manewe ayana. Keun atuh insyaallah isuk pageto urang lajengkeun deui ieu dongeng Sunda Si Getih. Hayu ah.